Ikhlas teh tilurupana ari anu kahijina ikhlas arifin ngaranna ikhlas nu pangutamana ibadah lain karena lain hayang ka surgana lain sieun narakana lain tolak balaina tapi wungkul seja bakti kazat anu nyieun diri ngedeheskeun pribadi nyembah kanu maha suci nu kadua ibadahna malah hoyong ka surgana sareng sieun narakana ikhlas abidin ngaranna nu katilu ibadahna tolak balai maksudna jeung hoyong naek pangkatna ikhlas mubtadiin ngaranna ikhlas nu tilurupana manjing syarat yang qabulna diterima na amalna tekolom kanariana kersa teh lain parentah aya opat sadayana dikersakeun diparentah cara iman Abu Bakar dikersakeun teu diparentah cara kupur Abu Jahal diparentah teu dikersakeun cara iman Abu Jahal teu diparentah teu dikersakeun cara kupur Abu Bakar tah ieu anu opatna kade bisi saliruna tawakal tilurupana ari anu kahijina tumandel dina hatena wungkul ka Gusti Allahna contona cara mayitna nisbat kana ngurusana henteu aya usulana pasrah dina salawasna nu kadua tumandelna hate ka Gusti Allahna cara budak keur nyusuna kanu janten indungna di mana budak keur hoyong nyusu sok gegeroana sok nagerona ka indung tara kanu sejena tilu tumandel hatena ka Allah salalawasna kawas nu ngawakilkeuna kanu diwakilanana tumandel dina hatena
ka Allah salah lawasna, tapi aya hariwangna sieun teu cocok maksudna.